Bisa dia balik lah, dengan main lewat. Aduh. Ngeganggu aing keur ieu bae sa bocil. Sanu makan banggu sih. Aduh, ampun aing mah. Nek naon ngeganggu ulah. Ih. Nek ka mana? Ih, ieu make calana sih. Ya salah. Kunaon di kos ieu nya? Bocil nek ka mana? Naon si boci naon boci. Astaga. Aing duit tuh. Hayang lah. Heh, ampun aing ngising doangan, aing ka duit ka kadenge. Aa mah kieu. Lah, aing mah balik. Ya. Ngising doangan. Aduh. Udahlah, dia emang estetis ini mah ya. Udah mending ngongkot dia aing. Lah. Ayam bayar ke sawah eta. Ampun aing. Aduh, ampun dunia sempit amat dinya. Nya ngalamun kosna. Mun ku disampeurkeun, aing pasti ribut bae jeung mah nama. Dah. Aing tangkeun bae kitu nya. Apa ulahnya? Tangkeun ulah. Pak. Lapar yuk. Aduh, apa balik aingnya? Apakah ditu bae nya? Ka itu bae lah. Tangkeun lah. Mana ya si Mut lah, mana aing kelaparan. Naon ngelamun di dinya? Santap gitu. Mungkin bisa santap dong. Sanya eta. Eta mah naon ngelamun sama kebun kieu. Weh, kieu santap dong udah. Ngaganggu bae sih naik naon meureunan. Cenah naon ngalamun? San ngalamun sih, aing ngalamun henteu di dieu. Eta sih yang ngalamun mah ulah di dieu di kamar mandi balik mau sabun. Stres dia nangis lah. Ngaganggu aing bae dia lagi ku aing yo. Stres jatah. Dah. Ampun tadi mana. Aduh. Orang-orang ampun. Benerin saat ngelamun yo.
Woi. Kunaon ngalamun. Ganggu bae dia le lah. Tadi si Ersa nganggu aing. Sia di dia. Aduh. Jadi sia deui aing manggung. Terus di mana tuh? Di itu tuh aing tuh di si bocil lewat ngeganggu aing bae lah. Ingker naon? Hah? Ingker naon di situ? Aing nyaho bae sia. Geus di mana? Si ditu aing Terus naon? bote ucing. Tak kelek sia teh meureun tah ke baju tah. Lah, Aing. pilon teranjang. Kan mandi yang gua poe ya lah. Sia kenaon di dia. Aing keur ngalamun le. Duh. Keur ngalamun aing lamun aing. Ngomong-ngomong. Lamun aing gua sebatur yo, loba duitnya. Aing hang meuli sawah teh gitu. Paling di mana-mana sawah dibelian ku aing. Sarua kitu mah aing jadi ditu tadi ngalamun aing mah hayang membuka duit untuk beli kebo aing mah. Kan meuli kebo. Beli kebo lah aing mah. Kabeh anu boga kebo aing beli. Dengan meuli sawah lah. Beli kebo lah. Sawah Nah, mah ye nya. kebo mah ya saminggu setahun anak-anak loba. Atuh mendingan Pokona. sawah lah. Mun teu anakan atuh ku sia meureun. Di. Jagoan. Aing mah teu ngati pokona lamun boga duit yo. Rek meuli sawah aing mah di mana-mana. Beli kebo. Meuli sawah. Kebo. Lanjut jalan boga kebon kejarkan ke mana? Ka kulon lah. Ka kulon ngisi beuli ku aing sawana. Ayo dia. Ka kaler lah. Ka kaler ge ku aing ngisi beuli. Ka kidul lah. Aki dulu ku aing ngisi beuli le sawahna. Kawetan lah. Kawetan ku aing ngisi beuli le pokona yo dengekeun ku dieu nya. Wetan, kaler, kidul, kulon eta ngisi beuli ku aing kabeh, geus boga aing kabeh. Ayo dia. Dipapalkeun lah sekalian ku aing. Dibacok ku aing kebonna dia. Kan sia teu ngabacokan kitu sia Atuh ngomongna. aing teu tarima lah kebon dia ka sawah aing. Ayo. Atuh terserah aing lah kebo-kebo Teu aing. bisa kitu. Ge. Eta pokok sawah Aing aing. teh aing bae sia. Lah, Aisyah aing kumaya ya ya. enak mah ha. Ge. Wih, yo neangan puyuh bae yo di yo entokna acan. Oh iya, balak Ayo, ayo iya, ayo. Wih, ampun kebun bala-bala teuing sih. Biak sih yo lamun ditile bawa kebun mah koeng di papakan kabeh jukutna yo. Wih, pokok tile dia andak meuli. Kebo dia loba. Aing jadi HRD nang kayak di dinya. Main bawa peternakan ieu kebo. Heh, gel. Pira kita kan kebo doang. Si Atep tuh, hendak meuli sawah, taneuh, kabeh dibeulian deu tuh aing tah. Kotor, jadi petani buka tanah sawah mah kotor, mending kebo. Anakan jual juga duit, bae jadi juragan aing kieu bae. Atau aing ge lain ngurusan langsung di lapangan lah aing mah nitah-nitah batur doang. Wah, yang mana urusan kebo sih yang ngeunaheun anakan jual bae daripada buka sawah. Aing mah Atuh bau gel, bau kebo mah bau. Bau mending loba sawah. duit, kotor buka sawah mah dia. Aing kotor geus ge. pengalaman aing mah. Dia mah. Kebo mah paling sabaraha duit, taneuh mah sia sawah. Oh, bermiliar-miliar atuh. Mantep aing lah. Longsor buka tanah mah. Budak kenal nih budak. Bos-bos aing ieu mah jaeu. Si Tile. Bos dia Berbisnis sih mah. bisnis si cuntel gitu. Kira aku aya bisnis cuntel aing mah. Tapi teh ada bak teh nya. Udah pasek gitu yuk. Bisakeun ulah yuk. Bisakeun lah. Oh iya, bisa terjadi doang kayak aing jadi HRD di ieu. Bisa payah doang si Tile Aing ieu. ge yuk. Urusan mah geus moal bisa urusan tanah. Coba yuk geran. Bos aing. Edah. Gitu mah teu ngateng mah. Aing ngati lah. Woi, naon ieu? Aing bacok bae sia. Aduh. Kono nih, kono nih, Gua aing dibacok ge Woi, umana. atuh Sawah laki aing dia. di paparan kebo punya. Woi, tapi bisa gitu. Kebo sia jaga Anta. Dia atuh sawah dia na pagar atuh ulah di papalan ku. Kebo dia na tahu urusan. Dia mah atuh kumaha nih? Ya kamu gini dekat anu. Bacokan. Teu ngarti mah kebo aing main Aing bacok mah bae teu sia. ngarti lah. Sawah aing di paparan Woi, bae. Terus le, aing adu kong le. Iya, terus. Ulah sieun le aing le. Coba kedeung heula tuh, kedeung heula yuk. Ngarti aing sawah aing Mata deui mau paparan tekan bae kebo. duluan. Nyelek. Ih, sia Nyelek. mah. Ngarti aing mah kebo aing main bacok bae sia. Wah, Atuh aing teu ngarti lah. Teu Ngarti pokoknya kebo sia jaga ngerti. Iya, kebo aing dibacok teh. Ayo, Gus. Nah, naon sia? Naon sia? Bosnya di kebo sia mapak koy dibacok. Apalkeun nen, teu sieun. Wah, atuh sia, Nen, mundur dibacokan le. Mundur. Gua lawan anjing. As
Astagfirullahaladzim, geus kebal amati lo ka kebon seren kebon bala amati yeuh. Ais tanaga. Mana beun saung ge nyara. Astagfirullahaladzim, eta budak. Ai, ngaribut kenaon ieu? Dasar budak zaman ayeuna. Kalau ribut deh pagaweana. Deui kieu soalin ribut. Iya ngomong Aing lah terima we. Ampun. Amil kena gerak we. Budak ribut di kebon aing, di saung aing. Awas keun budak. Budak macam-macam. Geun. Pokoknya dibacok. Budak ayeuna we. Ganeng. RT. Engke heulan aya naon ieu? RT. Model Kayak dia, ijing. Ayo tanya lagi sama saya ijing. Ayo. Aisyah ribut di masalah naon? Ngerti sawah aing bacok teh. Bosnya dibacok. terus pokoknya mah Ijing heulan dia aing keur nanya ka dieu nih RT. Dan keur dibacok. Oh, kemana nak? parah lah aing. Icing ke sininya, icing. Kayak orang nanya lan. Ka dieu. Siap kunaon kebo budak rek dibacok. Jadi kieu Pak RT-nya. Oh, Nyamboga ke boyo. Oh. Nek dipapakeun ka sawah kurang atuh teu tarima lah. terima lah rek dibacok bae ku aing mah eta. Bacok. Oh, kek. Tenang RT. Atuh Kumaha? bisa jadi kebo saya dibacok sih rek dipapakeun ka sawah manehna. Atuh teh meureun atuh Atuh urang penerima lah teh, jaga Oh, iya. pondok dibacok pae atuh mending digebukan aja lemah apa. Kayak geus kayak kieu mah urang secara main kayak lah icing. Atuh sia di main bacok bae ke bawah atur. Ulah mah main bacok bae atuh. Atuh pan sawah eta menang nanuran lah just men. Teu tarima. RT yo RT. Asuh tegar teh RT dek dibacok bae ku ing kebona. Rugi kami ke Kayak pusing yo. Macem-macem. Ulah main kita bae atuh ulah. Tajin dibacok ge tajin ge tuh. Weh, teh atuh gitu teh ke boy. Kayak geus cara ke. Geus cari tanya. Kayak kada icing ya. RT jalur lempeng. Jalur lurus RT yo RT. Ayeuna kieu aing tanya. Ayeuna kieu bae nya aku yang diluruskeun ya, ku RT yo. Heeh. Sawasnya di belah mana nu dipapalang ke bosi? Di mana tunjukkeun ayo. Kabeh pokoknya eta sawah boga bos Heeh. Sawah nu mana nek diluruskeun ieu? Nek diluruskeun di belah mana? Sawah na belah mana? di mana ya sawahna? Pan. Nanya di mana sawah? Oh, iya nek luruskeun RT yo. Benar. RT ya RT juga RT. Bingung ya sawahna di mana ya? Di kumaha ieu bisnis ieu? Coba di belah mana? Hayu, diluruskeun ayo ke RT hayu. Kedeng, ngalurusin heula hiji. Obal Ayo. teh. Oh kieu. Tadi Bang kan teh, gimana coba? Engke heulan kedeng heulan keur ngaluruskeun. Ayo kumaha? tadi ya ngalamun. Jadi lamun. Kedeng heulan. Kedeng heulan tuh sia. Keur dilurusin ku RT nya. Bos aing ngamuk yo urusanna yo. RT nya. Udah teh. Geran. Geran di belah mana? Ya keur ngalamun yo. Lamun loba duit rek beli sawah. Gitu. Hah? Keur ngalamun yo. Ngalamun. Lamun boga duit rek beli sawah. Hop, kayak heula. Ngalamun. Aja ngalamun sih. Geus ge mah repe bae. Ke bosnya nu dicacak di belah mana hayu? Dilurusin ku RT. Ulah ngalamun sale. Eleh lah. Ayo. Kek, gang sakadi di Bedakeun, Le. ku RT. Bedakeun ke bosnya loba le. Mana? Kebona di belah mana? Jadi kieu gel, aing pas diuk di ditu tuh teh. Oh. Mun loba duit, urang kembali kebo. Astagfirullahaladzim. Jadi keur ngalamun. Pasti kurang ngalamun le sarua jeung si Atep. Aduh, Aing mah. Gusti, ya RT rieu teh ya kadang ngalamun Sini-sini kadang aing bae ngalamun. le, aing mah. Jadi permasalahanna ieu mah keur ngalamun. Hayang meuli kebo. Heeh, mun loba Icing. duit. Berarti keur ngalamun hayang meuli sawah. Heeh. Gitu. Ari sawah can boga. Ari kebo can boga. Tapi geus galelut. Kumaha lamun boga? Ih, ampun jaman le, isin jadi aing. Iya deui penting nyawa permasalahan main ngebantu bae Atuh urang deui. rek jadi HRD pan urang bunga meureun bos urang. Iya deui. Atuh kumaha teh hareuna aing jadi bos sawah. RT pan kieu ge yeu. Aduh, RT jadi lieur. Ih, tinggal aya bae aing mau ngapain lagi. Jadi mah permasalahan keur ngalamun. Heeh. Jadi ngalamun hayang boga sawah, Heeh. Urang hayang bawa kebo. hayang teh. bawa kebo. Heeh. Tetap keur ngalamun. Keur ngalamun. Jadi kenyataan mancan bisa ribut. Ribut, mending ribut bae sekalian ayeuna, oke? Ribut Brek, tinggal. berarti Tegik bukan. Kayak RT yuk. Nek mereka RT, dapat RT. Berarti kesel ya, kesel. Aing tuh minyok. Stop. RT stop. RT ngomong. Jadi iya ngalamun, itu ngalamun.
Hayang ieu, hayang itu. Oh. Jadi nu kieu jelema PA, nu kieu jelema Edan. Dia Edan dia tembak. Aduh, RT aing mah teu sanggup. Kurang teh, pingsan, pingsan. Alas lah. Mesin malas. Dak aing RT rage. Dasar budak ayeuna, RT teh dihargaan. Karena loba tinggal lamun kieu tah budak ayeuna mah tah. Aduh, pusing RT aduh. Palingan bau lah, ayo aja bukan duit. Iya. Jelema edan. Daripada motor dia. Rege, Action. Bareng mau kebot ya, aing mah mantap Roll. Action. Mau kebot ya. Atuh kebun mah bau gel. Atuh mendingan bau dia sih. Woi, mendingan bawa ke bos ya, aing mah. Dengan naon sih? Aing Ulah makan ditilas. Ayo. kalau minum kebo aing. Jangan pegang malas lain, jadi dah. Kalau aing jalan banget aing teh di kecamatan dia teh. Action. Dibaca ku aing kemana ayo dia.